puluhan juta bahkan miliaran kadang-kadang triliunan. Ridho lamun ngantunkeun ibu di amanat ka dieu ka Pak Ustad teh, Pak Ustad abdi mah nya hartos teh keur seueur ieu teh aya meureun 5 triliun mah mungkin bae da ngalamun mah kagok keur mah ngalamun saeutik teh 5 triliun mah aya sak atos teh abdi teh di bank teh naon engke abdi lamun ngantunkeun pandoakeun ka Pak Ustad mugi ditampi artos 5 triliun. Bias gitu bias. Entong abdi mah alim ditampi iman dan Islam nama. Abdi mah yang ditampi artos 5 triliun teh. Bias gitu. Mendingan ditampi iman Islam atau di atas 5 triliun. Oh berarti iman Islam teh langkung berharga di badan atas 5 triliun. Eta ibu yang tak hadinya. Ibu gaduh caroge enjing teh hees tuh gawe gadan tapi getol ka masjid tapi osok ibadah caroge ibu teh mendingan gaduh caroge ahli ibadah tapi kadul ada nabi jami angka gereja tapi bungan pilihkeun ya. Jadi lamun urang banding-banding ibu gaduh caroge minimal soleh lah. Soleh we lah kena dunia namanya nyebutkeun ku aja. Ya. Mangira kasolehan teh anu aya iman Islam teh langkung awis di badan harta miliaran. Ulah ngabanding-banding jeung batur. Da abdi teh mun teu ka maneh teh loba keneh hansip ge anu resepkeun ka maneh. Mun tinggal kitu nya eta. Jadi hanya kawin di sing bapana baheula mun bogo ka amat geus jadi tentara geus jadi jenderal ulah kantang tuh itu mah boga iman jeung Islam. Mana hargana iman jeung Islam dibanding jeung hargana harta jauh melamun. Tapi lamun ibu gaduh caroge iman Islamna aya keneh soleh nu jangan merang jalmina cing syukur sabab eta teh harga nu pakawisna. Waduh tadi